habet hasupan gitu mang itu cek si Ebon ngomong gitu nanti bari nitah ka guruna jeung ka Ki Otong supaya nempo ka siluman aja geta. Eta mah ujang aking ge apa eta mah pasti kitu. Lamun geus basa kutu nya urang teh geus kong kali kong lah lamun basa keulingna mah. Jeung siluman pasti kitu. Bak kita teh ngaranna teh fenomena elek balik deui ka wujud aslina eta teh ujang. Aki emang geus teu aneh, geus panggih nu kieu teh. Umur aki na ge da sekolah tato. Yang ebot Mang Suminta. Cek aki ebot. Cek aki Otong ngomong nanti kos gitu. Aduh hampura pemirsa, bapaknya reswae. Maklum. Mang Suminta nembal ke aki Otong. Aduh, rupi pami abdi kenging terang. Aki teh sabaraha yuswana teh ki. Ieu mah masuk penasaran abi mah lamun aya nu nyebat-nyebat Yuswa teh. Nah ke sabaraha ke penasaran ya. Pongan akibat nyebat-nyebat Yuswa. Sok, sabaraha cing? Hayang hafal ih. Cek si Ebot bari ngadon kitu naranya teh ngadon nanyakeun umur aki Otong si Ebot jeung Mang Suminta teh. Alah aya lah ieu mah lek percaya lek henteu umur aki mah geus 160 tahun. Jang Ebot Mang minta nah eta mah teh salah we. Kajang Ebot oge ka Mang minta elek percaya heuk ento ge teka ento ge kayo nak mah. Cek aki Otong ngomong nate ngadon kitu kawas anu ngaheureukeun. Tapi da emang nya katampo tina paroman beungeut aki Otong teh nya ge nembana dibarengan ku seuri. Tapi tina paroman beungeutna mah katempo kus Mang Suminta oge ku si Ebot teh aki Otong teh henteu heureuy nembal ngeunaan umurna teh. Ku tandai sabaraha. Aman abi teh sampai 70. Aki. Palana teh urip atuh aki teh. Hah? Naon? Amang? Palana teh urip teh naon? Ujang mah nya. Eta teh basa Sunda kuno ujang. Nu hartosna teh panjang umur. Cek Mang Suminta nembal pananya anti si Ebot. Data apa atuh? Ebot data apa? Sogan teh naon? Palana teh urip teh sogan teh. Sogan teh kata pangantar. Sogan teh. Itu mang itu nah nama jadi betung teh budayut gitu eta jadi jelema masih kena hasupan oge deh. Cek si Ebot ditunjuk ka siluman ajag aki Gejerot anu geus teu dina wujud siluman ajagna. Ki Otong mah ngadengi si Ebot ngomong kos kitu mah ukur ilmu teh hungkul bari ngenyot bako. Beda deui caritana jeung Mang Suminta anu pas ngaliuk ka arah siluman ajag aki Gejerot. Pas nampo kana beungeutna gebeg eta mah Mang Suminta teh ngagebeg katampo pisan
ngegebegna teh Mang Suminta teh. Kutan teh. Kutanan Mang. Aya Aki Otong Mang, ngadenge Mang Suminta ngomong kos kitu mah. Ukur nyeusup we. Ukur nyeusup udud bako. Bari imut anger. Da geus ngayu, geus nyahoeun Aki Otong mah. Naon anu rek diucapkeun ku Mang Suminta teh? Itu teh nya murid Amang kini nu baheula teh. Si Subrata teh nya. Hah? Si Subrata? Laras Mang? Bener Jang, bener. Ayo bareng samperkeun. Ayo. Cek Mang Suminta nu rada ngarontok ke arah Jirim anu siluman ajak teh anu geus dilawan ku si Ebod. Si Ebod nuturkeun guruna anu geus nyampurkeun ti heula ka eta Jirim. Sampai segitu Mang Suminta teh ngomong kayak eta Jirim siluman ajak anu geningan eta teh muridna baheula anu pernah guguru ka manehna. Geningan maneh Subrata. Nah tuh maneh teh jadi kana jalan salah kieu. Cek Mang Suminta bari rada ciramai nanya kawas kitu teh ka si Subrata. Subrata anu dina kayan nang karang abeng-bengkang getih ngucur tina irung tina bibir tina dadana oge tina ceulina maena teh tuluy nutup ka arah anu pernah jadi guruna. Bari semu peupeureuman neutupna teh si Subrata teh. Sanggeus kitu pok ngomong main. Hampura Mang. Hampura Brata teh geus ngalakukeun tindak kadoliman ka Amang. Iya teh murid Amangnya. Aduh. Abi era Mang geus ngalakukeun tindak kajahatan. Keun ieu mah jadi balukarna anu peka karasa ku abi Mang. Cek si Subrata nih mana teh kaos kitu bari karasa ngarasakeun manehna teh ngarasakeun kanyeri tumeh beunang panarajang tadi di si Ebod anu jadi tatu anu parah nu ngeunana kana awak si Subrata. Atuh, mata Amang mah masih kene narima lamun maneh daek tobat mah. Aki ya landongan ya murid abi Aki. Cek si Mang Suminta bari ngalieu ka arah Aki Otong ngomong gitu nate. Hai Aki Otong guru enggek bari ngenyot bako gitu nate. Ente nembal mah ente ngomong mah Aki Otong teh
Sanggeus Mang Suminta ngomong kos kitu, ngomong ka Aki Otong rek minta di pangcageurkeun anu urut jadi muridna. Grep eta mah. Karasa leungeun si Subrata teh nyekelan kana suku Mang Suminta. Tas kekedah Mang. Wios. Ieu. Ieu mah pelajaran kanggo Subrata we Mang. Keun ieu mah nyantenkeun wawales kana segala rupana anu geus dilakonan aku Brata. Hampura pisan Amang. Hampura. Brata, mana itu ngomong kos gitu? Entong ngomong kos gitu. Aki. Iya. Punten. Pangdamangkeun. Cek Mang Suminta mana teh. Bae reuwas sigana teh muridna teh kos anu rek ngaleupaskeun nyawa. Ngomong kos kitu teh. Bae rada nyorowok ka Aki Otong. Aki Otong anu keur diukna jojodog teh antukna mah cengkat nangtung tuluy nyamperkeun ka Mang Suminta anu keur diuk dina taneuh sisieun si Subrata. Geus kitu mah tepak tak-takna Mang Suminta bari pok ngomong Aki Otong teh. Ngeunaan eta mah gampang Mang Suminta, tapi ieu budak teh mung dicageulkeun. Nah kumaha deui atuh. Kan teu bisa maksa Aki mah. Kahayang manehna koas kitu nya geus Aki mah. Moal bisa maksa ngageulkeun manehna. Cek Aki Otong pok-pokan teh kawas kitu. Bari dareh dede ngomongna teh. Emang Suminta nu ngadengi Aki Otong kawas kitu teh. Semu kaluar cipanon tina panon Mang Suminta teh. Tuluy pok ngomong ka si Subrata. Sok Subrata, dirandongeun ieu ku Aki Otong ya. Memang cager deui. Keun ulah mikiran lain-lain sok. Buru. Lecek Mang Suminta ngomong deui kaos kitu ka si Subrata. Sebod anu tadi nempo guruna keur ngomong jeung murid teh. Ukur bisa nempo teu bisa ngomong kumaha. Karunya aya sedih aya pacampur tina jero hate si Ebot teh. Aya sama teu kedah keun we ieu mah. Keun we. Kan jadi buru tina laku lampah abdi Mang teu kudu diubaran. Era rata teh era ka Amang era ka kabeh dari pangasi lembur Cipasirya. Hapunten karena sadaya kelepotan Subrata Mang jeung Ebot. Nuhun pisan. Terus ngabaturan Mang Suminta. Amang
cek si Subrata gitu nanti bari nyekelan lengan Mang Suminta. Geus ujang, geus. Mending mana dijagekeun untuk ngomong wae. Jageun lah itu diumaran ku Ki Otong. Mata naiknya naik. Acek Mang Suminta gitu nanti bari nyekelan lengan si Subrata. Ulah Mang, ulah. Yes. Atur nuhun kasadayana. Tekung Sirila mah sanggeus ngomong kawas gitu. Kerelek kata mah si Subrata teh tilar leungeunna nu teu tadi nyekelan ka Mang Suminta. Nu nyekelan leungeun Mang Suminta antuk nama lesot kan tina panyekelna. Getih mengalemere jadi saksi yen manehna teh geus pernah jadi muridna Mang Suminta oge anu tungtungna teh dina kaayaan su'ul khotimah ngalakukeun kajahatan anu dianggesan ditumpes ku si Ebot si jago tanjakan. Mang Suminta ningali muridna geus ngantunkeun kitu teh ceurik tapi henteu gulang-guling kawas ucing dina taneuh mah nya barbay Cipanon keluar tina panon Mang Suminta teh dumeh ngarasakeun mangkarunyakeun ka anu geus pernah guguru ka manehna ka si Subrata. Sepod oge Aki Otong ukur bisa ningalikeun Mang Suminta anu keur ceurik sisieun layon si Subrata. Singkat waktu layon si Subrata teh geus dimandikeun oge geus dikurebkeun saurua kawas ilaharna manusa geus anu geus tilar dunya dikurebkeun oge sarua di Astana Cipasir anu aya beh tonggokeun Lambor Cipasir. Mang Suminta ge masih keneh dina kaayaan kasedih ngarasakeun kasedih domeh muridna anu mimiti geuning bakal kitu panungtung hirupna teh. Poe ganti poe, bulan ganti bulan, tahun ganti tahun. Geus liwat kana 10 tahun. Ti kajadian Mang Suminta anu geus panggih deui jeung si Subrata. Ayeuna mah si Ebot teh geus rumah tangga manehna teh. Geus laki rabi. Menangkeun wano jati Lambor Cipasir keneh ngaranna Nyi Esih jeung geus boga budak deh Sebot teh mah 10 tahun. Aki Otong anu ayeuna mah geus henteu ngalalana cicing sa di imahna
si Ebod si Ebod ditah cicing diteun manehna atuh da Ebod ngarasa karunyangan kaki Otong sanajan ilmu naluhur ilmu silat naluhur tapi ai teu boga panyicingan mah sarua kena jeung bohong atuh pamikiran si Ebod teh antuk nama Ki Otong teh dipepaksa antang ge tapi henteu sai mah ngan masih keneh sapakarangan lah imahna teh misah rada leutik teh imah si Ebod da eta ge kahayangna Ki Otong atuh alat dumeh-mehna mah hirupna sorangan teu boga budak teu boga pamajikan ukur sorangan jadi imahna ge ukur 3x3 meter ukuran teh tah ngeunaan ngeunaan Amang Suminta anu jadi guruna si Ebod ayeuna mah geus ngaturan si Subrata di astana Cipasir. Mang Suminta teh teu lila sanggeus Subrata maot selang 3 tahun. Mang Suminta oge nuturkeun kanu jadi urut murid anu kahiji. Nah eta si Subrata pas pisan katuhueun kuburana si Subrata. Ai mah oge taneuhna anu asalna dipimilih ku Mang Suminta mah kabehna teh namplok ka si Ebod. Jadi saacan maot teh geus nulis surat warisan Mang Suminta teh dina kertas ditulisna oge ukur make patlot disimpen dina laci meja imahna. Pasker masih keneh gering parna saacan tilar dunya Mang Suminta teh tah ayeuna mah diteun si Ebod teh jadi aya 5an si Ebod nyesih budak nanu 2 si Romli jeung si Lomri oge Ki Otong geus ngeusi teh eta pakarangan imah teh ai mah onah anu jadi ninina si Ebod sarua geus ngantunkeun anyar keneh eta mah maotna teh si Ebod ayeuna mah geus henteu kana silat ayeuna mah digawe manehna teh jadi tukang lauk di pasar Cipasir loba anu langganan ka manehna teh. Alhamdulillah hirup teh henteu hese aya ukur jang nyatu-nyatu unggul mah boh kitu oge lamun arek ulin ka King atawa ka Aljazair bisa enak mah si Ebod teh lamun ka luar negeri naik pesawat. Tah kitu pemirsa dongeng panungtung anu jadi judul Ebod Jago Tanjakan episode ke-40 teh. Hatur nuhun pisan kasadaya pamirsa anu tos satia ngadangukeun dongeng teh Sim Kuring. Dongeng karya Mang Oleh asli ti Mang Oleh. Hapunten bilih Sim Kuring masih keneh seueur kalepatan nyarios. Maklum Sim Kuring mah masih keneh amatir pamula keneh. Sanes anu tos senior teu sami gitu Sim Kuring mah. Sim Kuring mah masih keneh guru kanu senior model ka Mang Jaya, Mang Barna, Pak Kepo, Kang Ibing. Sim Kuring mah masih keneh
guru karena dongeng-dongeng anjeunna. Wah pemirsa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga